wayang CF di Ica. Pakai mahugi. Sanes mahugi wae. Kumaha Unggal tuh? dinten meser tuang bareng, jajan gitu. bareng. Ngan ku eueuh kaerana teh. Palawargi sadayana peryogi kauninga ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulu-dulu di lembur baraya anu di kota tepang deui sareng Mang Iki dina acara podcast episode anu kadua. Sadatana bade nganuhunkeun kanu kamari parantos nonton, kanu kamari parantos subscribe, like, comment, share aya rupi-rupi kamandang, rupi-rupi komentar. Hatur nuhun pisan sakali deui aya hiji masukan anu memang kanggo kamajengan ieu podcast. Birana memang ieu podcast masih seueur keneh lereskeun margi dina raraga ngalanyahan. Wengi ieu sim kuring kasumpingan hiji bintang tamu gitu. Aduh bintang tamu. Bintang tamu anu parantos nurumpahan ka dieu aya saderek pangarsa rai anu kakoncara di Tatargaluh Ciamis. Saha eta keula ulah waka di beja. Ya eta aya nyebut teh naon atuh rai apa naonnya? Rai wae nya. Aya Ceprian Dalang gitu ya. Bener tuh. Ceprian Dalang. Urang mamanohan dina wengi ieu sareng Ceprian anjeunna salah sawios dalang milenial asli ti Tatargaluh Ciamis. Nah wengi ieu urang taros kumaha wae suka dukana janten dalang, urang wawanohan lah dina ieu podcast episode kedua sareng dalang milenial Ceprian Tresna Nugraha. Leres. Rian Nugraha Tresna. Tapi dina itu mah Rian Tresna Nugraha eta saudara. Dina mana? Dina medsos. Ira. Oh salah eta ya. Ya ayo Ceprian. Prokeula. Hatur nuhun parantos sumping dina acara podcast Maiki episode kedua ieu masih keneh Mitambayan gitu. Jadi masih kena seueur kakirangan hapuntenna ka pamirsa sadayana tapi sareng-sareng masukana ditampi kanggo kamajengan sareng kasumbangetan di podcast supados tetep berjalan. Tah kitu panginten hatur nuhun parantos acan. Acan digerek balik kieu. Tah kitu Ceprian urang ngadongeng lah. Urang ngadongeng ngalakon Ceprian teh saha di mana kumaha mimitina pang tiasa janten dalang kitu tah mangga waktu silakan tempat disanggakeun. hatur nuhun Mang Iki parantos masihan waktos panginten pamirsa pewayang mah ti alit ti Yusuf sabaraha Yuswa 5 tahun teh tos wantun magelaran payeuneun seueur jalmi. Ai kawinna ningali wayang tina radio, tina TV eta tina kaset. Jol resep begitu. Henteu kapungkur carios nama almarhum pun bapa teh ngabebenjokeun waktos umur 3 bulan panginten. 3 bulan. Rewel wae rungsing gitu ya. Rungsing duka kunaon tah. Nanging pun bapa teh meser kaset wayang. Abah Asep Sunanda almarhum. Terus jempe gitu. Jempe weh diselakeun wayang mah. Oke. Gitu. Tidinya kawitna resep wayang. Resep kana wayang. Resep. Ari ngawitan ngadalang pun kudu aya guruna pan. Tah, leres. Kedah manjing guru teh. Eta di mana ngawitan aya diajar urang. Pami ngawitan diajar
Diajar ya resep mah tina kaset biasanya. Resep tina kaset. Nurutan tuturut SMK ke Bandung. SMK Ke Bandung. ke Bandung. Pami SMP mah di Ciamis kan nih. SMP di Ciamis sambil masantren. Sambil masantren. Masantren. Tapi tos SMK ge berarti SMA no SMP urang masih atos ngawitan manggung apa Atas. Itu naon ngempelkeun nayaga gitu gini eta kumaha? Nah, perkawis nayaga kapungkur mah teh acan wantun ngawayang galur, ngawayang lalakon. Tacan wantun ngawayang Ngalalakon. ngalalakona. Oh. Terus Kawitna teh ngalalanya ngawayang teh tina ngawayang bodor. tina wayang bobodoran. Ngawayang bodor Oke. gitu. Janten hawana pami ayeuna ngawayang galur teh hoyongna teh kitu we ngabodor. Getek teh ngabodor teh kaligata mungkin teh ngabodor. Jadi naon tos kebiasaan memang resepna kana wayang bobodoran. Jadi ayeuna ge lamun teu ngabodor teh asa getek gitu. gitu pisan. Oke, mah. nah, terus lanjut tadi pas di Bandung SMK SMK di Bandung. di Bandung Di mana sakawitna di Bandung SMK naon? SMK 10 Bandung. SMK 10. Kapungkur mah SMKI SMK. Kokar. Ya. Kokar ya. Kapungkur nya Kokar. Terus masuk niate bade kana jurusan Padalangan. Oke. Nanging teu aya. Teu aya. Jurusan Padalangan teu aya. Teu aya. Terus dihapus. Oh. Gitu. Nah, kunaon dihapus? Teu aya guruna. Terus sanes margina. ku pulpen, ku penghapus, ku naon dihapus? Ku kenangan dihapus kenangan. teh mun. Tak kieu jeung dalang milenial. Jadi jualna teh kana kenangan ieu teh karek bubuka atuh. Gitu. Di SMKI Iya. teu aya Padalangan Akhirna lebet kana jurusan karawitan. akhirnya lebet kana jurusan karawitan. Tapi lebet vokalna sekar Padalangan. Oh, aya sekar Padalangan. Iya. Terus kumaha di ditu 3 Lebet tahun? sekar Padalangan ya pendak sareng rencangan oge guru-guru sareng Abah Tantan guru sekar Padalangan. Abah Tantan guru Abah sekar Tantan. Padalangan. Iya. Berarti di SMK teh beuki motah gitu kana kadalang. Ya dibilang mota bisa, cuman orang kudu lebih bisa ngulikna gitu mang. Ya dina harti orang tong ilmu ti sakola wae gitu. Oke. Di luaran orang kudu bisa neangan gitu. Di orang kan misalnya kasebutna nyakola gitu nya. Iya. Tapi memang orang kudu mencari tahu ka seniman-seniman senior, seniman alam gitu. Jadinya yang ya nya gitu. Berarti kan kan lamun nu lain mah aya misalkan ieu bapana dalang, budakna jadi dalang gitu Ya. nya. Ari ieu mah memang bapak sanes dalang. Sanes, Dalang. sanes. Tapi aya teu Oh, aya teureum. aya di Aki. Sugan teh ti tetangga. Mun direuwas. Sugan teh aya teureum di mana ti tetangga cenah. Aduh. Oh, aya Aki memang Aki. kapungkurna ngadalang. Ua teh sinden tating manyar kapungkur tahun 80 kantos. Guskol. Naik daun. Eta Eta ua. Iya. Oh, eta. Jadi masih si kulawarga teh memang aya darah seni Iya. gitu. Ua anu kadua anu nyanyi Sasak Cirahong. Saha teh? Ayah grup. Oh, aya grup teh masih Aya ua eta teh. Ua eta teh. Aduh, eta ieu pancak kaki mah jadi apa nya? Jeung aya grup teh saya teh friendly. Kapungkur kan sok di radio. Oh iya. Sok aya live, aya grup jadi kenal lah di Oh. Sasak gitu. Nya anu eta. Tah lah di SMKI 3 tahun berarti kan pergaulan ge sareng para aya dalang-dalang deui, Ya. dalang-dalang anom aya. Aya. Komunitas lah berarti Aya. geng dalang gitu. Forum Dalang Muda aya. Forum dalang muda. Aya. Aya sabaraha anggotana? Seueur sa Jawa Barat mungkin itu. Aya ratusan, puluhan? Ratusan. Ratusan. Tapi teu kantos kada mau gangster dalang gitu. Oh, henteu. Henteu. Margi henteu nyanyanak gir di kumaha henteu. Bisi gitu kan. Oh, orang geng dalang unggul gitu nya ngariung. Tiap ngariung teh mau wayang tuh. Henteu. Gawayang. Henteu. Oke, kita beres kuliah. Oh, tajan kuliah lah ya. Tajan. Sampai pada kuliah. Margi kamari kahalang ku Covid. Covid. Oke. Nganggur heula satahun sambil merasakan gimana rasanya. Suka tuh sambil dagang bandos gitu kan, sambil dagang naon gitu. Sambil dagang jasa itu. Dagang jasa. Ya. Jasa Iya, naon?
Ian diajar ngecat wayang, diajar ngecat wayang. Tapi masih sebutan dunia wayang gitu. Iya, masih. Oke. Ari wayang gaduh sabaraha hiji eta kawitan gaduh wayang teh kan bareng kudu komplit. Iya. Meser heula hiji-hiji apa pesen langsung saya kumaha eta prosesna? Ian mah hiji-hiji Hiji-hiji heula dituntut. Nepi ka ayeuna oke cariosna kapungkur di Bandung teh terus gaduh panginten aya 10 wayang pente jamangnya 10 wayang eta nungtut pami ayana beuh diajakan ke batur meser wayang gitu kan. Nah, semenjak mau lulus di SMKI abi teh kapoekan ku malati abi teh kapoekan. Kela kapoekan ku malati kumaha? Mun ku penari abi teh kapoekan. Ku istri. Mun nganggo kacamata jadi poek kumaha tah? Ieu kudu rada dikuas. Ente masalah poekna eta mah tauhid. Pangitan sadayana parantos kauninga gitu kumaha duriatan sareng penari. Ya. Nah antuk. Kela sekarang dipotong. Urang mana penarina? Urang mana? Ah, teu dari. Bisi. Ya, terus. Nah, nu antukna wayang CF di Ical. Pake mahugi. Sanes mahugi wae. Unggal dinten meser tuang bareng, jajan bareng. Ngan ku eueuh kaerana teh. Palawargi sadayana peryogi ka uninga KHD utamina kajajaka anu masih lalagasan. Leres. Bilih bade papasangan teu kenging kadalang. Nah, bilih pikarunyaeun nasibna. Oh, kieu jigana meureun ian teh keur memeujeuna baper lah. Ya itu makan wajar lah. Sadosa ngalaman mah iki ngalaman. Tapi pubertas mungkin ya. Mohon teu kenging dicarioskeun di dieu. Mohon. Margi bilih kasuat-suat. Mohon. Kan janten dina babeta mah urang ada meuseuseun curhat. Urang sasarengan da, sana sih urang. Tapi ulah diceritakeun di dieu. Omongan tanya pengalaman gitu. Singkat cerita nama wayang kabumi teh ukurnya tilu wayang lulus di SMK itu tilu wayang tah mikir we abi teh mah nya mikir kumahanya yang boga di wayang gitu. Alhamdulillah kamari awal 2002 hiji Ian kenging milik gitu. Kenging milik di milik mah Gusti Allah ya yakin. Nya cukang lantaranana Bang. Cukang lantaranana ti keluarga almarhum si bapak gitu. Ya, kenging milik Ian didinya nazar kapungkur pun bapak Ian teh hoyong jadi dalang, kudu jadi dalang. Ya sabab meureun geus kagok nya. Geus kagok ancrub gitu soalnya ti orok beureum keneh gitu. Iya. Nah, Ian meser wayang we ke Bandung ke Sumedang, meser mentahanana belum dicet. Oke. Mentahanana. Terus ku Ian diamplas. Nya, ku Ian dicet. Dicet sendiri gitu. Biasa eta ngecet. Nya tiasa. Diajar di mana tukang ngecetna? Hah? Diajar di mana eta ngecet wayang? Tah, ngecet wayang Ian teh salami corona. Berarti sataacan lulus. Iya. Ian mah botrok mang ulina Ian mah ngaprak. Kan di Bandung aya Sanggar Munggu Pawenang. Oke. Iya. Itu apa tapi aya eta we gitu. Aya eta. Ian guguru ngecet itu di putuna incuna Dalang Jago dulu. Bapak Dede Amung. Okay. Putuna itu Asensen. Ian guguru ngecet di sana. Jadi tiasa gitu. Jadi misal wayang teh mentahanana ku Ian di chat. Iya. Ari si istri eta teu di-chat ku Ian. Kan? Si istri nu penari eta teu di-chat tapi gitu. Pantes diblokir. Jadi si orang ari pasualan asmaranya. Ya. Sanes ukur di dalang unggul. Laras. Sanes ukur jadi sadaya anu gaduh hate. Pasti ngalaman pegat duriat gitu ya. Aduh, ciga lagu wae pegat duriat. Pan hirup namina oge. Tapi kan tidinya urang aya kadewasaan. Nah, tidinya. Sakedap urang nyata backsound sedihnya. Siap. Ulah teh. Ketiga. Bilih teu tiasa ngobrol da kata wisma mah Cebian teh masih kene
kumahanya Tapi teu tos jang lah. tos sabodo aya nama gitu. Margi Wayang tos aruwih deui gitu. wayang tos atuh. Langkung teh eta aya nama wayang gitu. Ujian. Urang teh rek naik teh kudu aya ujian. Tak gitu. Tah, ieu naon? Ari dalang mah kan berarti kudu bisa rupa-rupa sora urang. Iya. Eta diajar nyorakeunana ti saha? Aya guru khusus atau napi kumaha? Iya, kan di SMKI itu Sekar Dalang aya diajar vokal itu mah. Oh, diajar vokal. Vokal. Aya nu disebat di gangsa, Heeh. di pegeg, Dipegeg. terus sora rupa-rupa sih. Seueur masih seueur gitu nya. Falset, gangsa, di pegeg. Berarti kabeh memang kadinya mah kudu bisa. Ya, Apakah aya kudu aya bakat heula atawa ente oge. Henteu oge. Soalnya sadayana berarti bisa diajar. dilatih, bisa diolah. Iya, Oh, iya. oke. Kalau rumahnya mau latihan. Tapi dah bisa engke bogoh kapan hari di kasih tete. Oh. Gitu. Terus kumaha? Janten aya rutinan olah vokal Sekar Dalang. Ya. Diayakeunna tengah malam Ya. sambil olah rasa. Olah rasa. Olah rasa. Oh, gitu. Aya olah rasa. Eta sabaraha lami bisa sora keluarga sora tadina ieu. Tergantung ka urangna oge teh mah. Kembali lagi kepada personalnya gitu nya. Mun urangna soson-soson ngulik ya keuna berarti gitu. Lamun urangna kedul nya wayahna. Ya. Pengalaman manggung. Kawana wae. Di Bandung kantos cuman ngawayang bodor. Oh, yang bodor-bodoran. Kampanye itu. Kampanye. Mohon. Oke. Terus di Bandung mungkin 2 kali. 2 kali. Sakali ngiringan lomba, 3 kali sareng lomba gitu di Bandung. Nah, pamirsa sadayana pergi ka Uninga oge. Ieu teh Ceprian teh salah sawios anu kamari ngeusian acara hari jadi Kabupaten Ciamis ka 78. 378 secara virtual. Intinya kolaborasi oge sareng Kang Ohang, sareng Apis Cicenong gitunya. Kamari nya ieu panginten di Ciamis mah nu skala ageungna nembean kamari atawa tapi aya pengalaman deui satacara. Nembe kamari. Nembe kamari hari jadinya. Hari jadi. Oke. Pengalamannya pasti lumayan asmara moal ditanya asmara mah. Nah, ieu kan urang bobroskeun. Lamun supados pamirsa sadayana uninga Ceprian teh salaku dalang anom milenial di Tatar Galuh Ciamis. Nyanak wayang teu ayeuna. Ngabantu wayang. Tiasa di canak oh, aya siap. dipintarkeun. Nah, ieu teh saha namina? Iya. Pura-pura teu hafal tuh. Si Cepot. Si Cepot. Iya. Sok di ieukeun. Kumaha itu? Dipaenkeun. Eta si Cepot berarti memang basicnya naon bobodoran heula. Iya. Berarti si Cepot kudu kakuasai karakter aya teu ti guru urang misalkan kudu puasa heula supaya leuwih ieu atau kumaha aji olah batina. Aya wae nanging urangna kedah tos manjing umur teh gini. Nah, jadi Ian mah kan masih muda disebut. Oke. Ayeuna justru sabaraha tahun? Ya nembe 20. Nembe 20. Berarti bade kuliah kita acan. Masih prospek. Iya. Sok atuh Kang Cepot. Aya naon euy? Iya teh kali ngupingkeun Nya pangarsa dalang teh kantos naon atunya galau ku penari manawi Kang Cepot uninga. Masalah galau Kang Cepot oge ti heula kungsi kacurhatan. Gitu. Nya malah mah nyuuh. Nah atuh teu ditulungan atuh. Teu ditulungan. Nah teu ditulungan ku Mang Epot. Lah, boro-boro nulungan. Urang ge urangnya. Sarua dewek oge menderita. Jadi persoalan eceng mah memang sanes dalang sanes Kang Cepot gitu. Iya, semuanya pasti. Sim kuring oge atuh da lamun nyares bubuk mah. Gitu. Hatur nuhun Kang Cepot ya diulam ka dieu. Sawang suna Mang Iki. Dina podcast Mang Iki episode nu kadua kasupingan dalang anom Tatar Galuh Ciamis. Sawang suna Mang Iki. Nuhun pisan. Salam baktos Kang Uwa Semar. Siap kieu Mudah-mudahan didugikeun. sarehat sadayana. Amin, Mang Iki gitu. Cekap segitu. Ieu sabaraha wayang sabaraha jeung dicanak? Mung 2 berarti. 2. Sareng mana deui? Hiji deui Gatot Kaca. Oi, sugaga.
coba dipaenkeun heula atuh kumaha. Dipaenkeun kumaha itu? Diusikeun. Kieu berarti. Gatot-kaca gede, gede. Allah. Teuing. Ai Gitu. ya kudu aya musiknya, musikan. Oke. Ieu penguasaan materi dina karakter wayang teh kan seueur. Ya. Aya sabaraha rupi jenis wayang eta emut sadayana bisi pas nyokot teh salah nih kan. Aya teh saha tah gitu. Ngeunaan karakter seueur emang nanging urang teh asa ditingali tina pamenteur wayang. Oke, tina pamenteur wayang. Oke. Gitu. Berarti kan anggar kudu diapakeun hiji-hiji heula. Urang penting pisan bagi seorang dalang tahu tokoh-tokoh wayang. Tokoh-tokoh wayang. Itu mah hal yang dasar berarti. Iya. Tah, ari carita wayang kumaha eta ngapakeunana? Ngapalkeunana Ian mah kapungkur waktu di SMKI memang Ian dididikna diwajibkan di naskah. Setiap pagelaran harus bikin naskah. Bikin naskah setiap pagelaran. Itu berarti naskah dibikin sendiri? Sendiri. Oke, aduh. Di awal karatagan sampai tutug lalakon, dialog wayang, antawacana wayang, kudu dituliskan. Gitu. Iya penasaran Maiki. Hayong bubuka keur pawayangan digawitan bubukana tapi ibarat anggap aya teh enek kadalang ya. Sok bubukana heula ayeuna supados kauning ku para wargi sadayana. Kumaha bubukana? Bubuka kumaha maksudnya? Mun bade pagelaran gitu, bade wayang kan sok aya kakawen gitu karena dituna. Biasana satacan kakawen aya anu disebat murwa. Oke. Murwa teh bisa dibilang itu ngawih tapi dina ngawih dalang tapi dina awal lagu gitu. Ngawih dalang tapi dina awal lagu. Contohna juga kumaha? Tiasa dicontohkan? Tiasa. Sok, coba ya. Disurupan heula. Sok. Darti Kipang ringgitan murwaning carita medar lampah ringgit purwa dikawit manusa cikal kurang lebih gitu. Oke. Murwa. Aya murwa berarti lanjut karena aya oge tos murwa teh disebatna murwa galantang. Murwa galantang. Eta kumaha murwa galantang? Disebat murwa galantang teh masih dalam lagu itu gitu nya. Masih dalam lagu gede tapi orang menceritakan kayaan nyandra. Tapi kasebatna murwa galantang gitu. Oke. Jika kumaha contohna? Gentur ingkang tinutur catur mulai gitu. Kacarios di negara Dwarwati misalnya gitu. Cak tuh dicontohkeun lah. Dina judul nu kamari eta sih dina dieuna penasaran. Pas hari jadi. Dina caket baik. Gentur ingkang tinutur catur gentra ingkang bubukaning cinarita. Kacarios di negara Dwarwati, negara anu subur makmur gemah ripah. Loh jinawi aman santosa kerta lan laharja. Gitu mang kurang lebih. Beda ari keur manggung mah nya soalnya kieu mah abi mah sok teu pede. Oke. Pami di dieu payeunan Ian aya bagedor cau mah. Pede gitu. Janten mau soalnya masih beda. Aya kudu beda soalnya jadi si spiritna teh keur beda keur perform live nya langsung ngadalang jeung tita metakeun. Beda. Aya maunatna eta bagedor cau teh. Oh, aya kumaha maunatna? Nya kitu, saurian we. Jadi beda kayana teh. Oke. Gitu.